Ayo Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. di bawah Di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Atuh pala be kadua Ki Darma harita sakumaha di tegar-tegar oge da barorangan teh ya. Laun-laun mah kawarina teh kawas kurupuk nu kasimbeuh ku sayur hasem kawarina jadi meotan komo basa irung maranehanana ngambe bau kembang acung mah nu kacipta dina pipikiranana di hareup teh geus ngajalepeng layon nu dibungkus ku boeh ngajepat bari nagihan hutang. Ya mitra masa kan hutang masa teh ngajepat bari ngahalang-halang nah jadi sampai kana hutang kieu cagor wara mitra. Wara mitra kaum dangu satekah pola duanana negar-negarkeun hatena pikeun ninglarkeun rasa kakeung laleumpangna beuki rusuh bari taya nu ngomong sakemek-kemek acan mimitina leumpang teh gancang tapi ku sabab sieun antuk lengan berat dakweh duanana lalumpatan meniti paparetot. Tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu nulumpat teh sakalumpat lampet bari jeung tenenjo tincakeun parasanana geus hayang geura nepi ka lembur nu dituju na atuh tekuhan teu kakadak oge genep tumbak lumpat ujug-ujug sorodot gampleng Ki Darma labuh sukuna tisledat kana cileungcang nu ngayembang di jajalaneun. Aduh Ari malih Darma, buru udang, metreh nepi buru. Palabe bari reg ngarandeg tina lumpatna ret ngareret ka tukang. Kusabab kadenge sora nu ngageblug labuh ti teundeut jeung nu ngagoak. Aduh. Keula palabe. Bujur nyeri ya tidak titeundeut kana batu. Palabe. Aduh mana palabah cung-culungan pisan. Aduh palabe. Tembal Ki Darma panona rurat tereret neangan lampu senter nu biolesot kapecelengkeun karayap leungeunna kakarayapan ceg lampu senter kacakal deui ku niang hudang. Aduh haram jadah pokna bari nyorotkeun lampu senterna. Hayo cenahna deui cenah lumpatan deui ayeuna mah da sieun labuh deui. Hate rada ngemplong sanggeus ngalewatan tangkal caringin mah kawanina geus aya deui katurug-turug teu sawatara lila ti harita geus katenjo lampu damar nu celak-celak di imah nu aya dipeuntaseun susukan sanajan can deukeut oge tapi geus katembong ti kajauhan cahaya damar nu bijil tina liang-liang bilik saban imah panggung urang batu nunggal dina peuting harita. Mitra ngan hanjakal deui wae nuduaan bijil kawanina teh ukur sakedeung barang nepi ka palebah pudunan rek nyorang sasak awi
dihandap susukan kadenge sora anu raricit jiga anak hayam. Dituturkeun ku sora anu ngageleber hiber. Daun cau syah katebak ku hembosna angin, tangkalna nepi ka ting pelenod. Telila selengsang bau hanyir nyalangsang juga kana liang irung. Matak ongkek sora nu tadina kadenge ciciakan kawas anak hayam teh. Lila mah bet sada sora anu seuri pating cikikik. Sakapeung kokoleakan kawas sora heulang. Palebe jeung Ki Darma ngadadak leungit jiwa kalalakianana. Ngan baretek bae duana lumpat ninggalkeun sasak. Ngan basa nyorang jalan anu rada nete, basa rek ngagorowok menta tulung ka urang lembur. Ngadadak letah asa heuras ti koro Mang Petan. Juri kita mah. Cek Palebe walah weuh tepuguh judul. Bari teu bisa tarik deui. Sorana ngadadak peura jiga orok nu keur diajar cacarita. Becir ngabecir deui lumpat tarik naker, dituturkeun ku Ki Darma lumpat deui sakalumpat lampet, sagala didupak teu mirosya ditincakeun. Ki Darma harita lumpat tarik pisan nuturkeun Palebe meuni babelesatan, jojorelatan jiga bangsat nu keur pada moro bakating ku sieun eta teh nu lumpat meuni babelesatan dina jalan satapak anu poek jeung leueur. Mitra kaundang telila maranehna teu burung anjog ka lembur. Reg Palebe ngarandeg bakat ku capek. Nah atuh ti tukang ana jedak we awakna aya nu neunggar atuh gulitik nu ditembrag jeung nu nembrag duana gugulitikan. Awak Palebe nu harita ngarandeg sakaligus teu ku hanteu katembrag satakar ku Ki Darma ti tukang. Gurentel duana gurentelan. Mitra ieu jalma duaan anu gogorentelan bari jeung saling pacakel-cakeleungeun. Maksud saling puntang, tapi katempona kawas adegan film India nu keur heureuy deudeuh di salah sahiji taman gugulitikan. Sakapeung awak Palebe aya di luhureun awak Ki Darma, sakapeung awak Ki Darma aya di luhureun awak Palebe. Kitu we pilih genti gulitik nu akhirna kudawat kurawil nu keur gugulitikan ngagurawil awakna katahan kurungkun awi haur nu aya di luhureun pangguyangan munding. Paragi tukang angon ngaguyangkeun munding walabah dinya. Ari tempatna teh rada landeuh tur dipinuhan ku cai seserepan ti cai balong. Mitra pelenod awak nu duaan melenod ka handap beki moyonon. Rungkun awi lila mah teu kuat nahan dua awak anu jarangkung badag. Awak Ki Darma leuwih bayuh-yuh mun seug dibandingkeun jeung awak Palebe mah. Beuteung we buci treuk. Pelenod eta rungkun awi melenod sakaligus gebrus we. Duanana ngagebrus ka handap. Awakna ngajurah roh ka pangguyangan munding. Blak nang karak bengkang. Awak pinuh kuletak. Aduh. Nanaon ari Darma? Dewek mah kitu bro aduh. Ceuk Palebe bari muringis. Aduh, hampura Palebe. Teu katempo bakat ku sieun Palebe. Jeung nanaon atuh make eureun ngadadak. Duh, naon ieu? Ceuk Ki Darma bari ngelapan beungeutna. Aduh, asa bau kieu yeuh. Naon cika mana lampu senter teh? Tembal Palebe bari uyup ayap neangan lampu senter. Tegaplah da senter basa mudagna leungeun Ki Darma teh masih hurung keneh jadi katempo.
jeung muragna teh kabeneranana didinya pisan teh jauh ti manehna. Tuluy senter nu masih hurung keneh teh dicokot ku Palabe make leungeun kencana. Leungeun katuhuna muntang kana akar awi, barasat senter disorotkeun kana beungeut Ki Darma. Astagfirullah. Tai munding eta mah. Tai munding. Duh, ieu ieu na kumis dewek oge aya ieu duh. Meuni bau kieu ya. Palabe bangun rewas bari ngalapan kumisna anu lamokot ku tai munding. Ya Allah, pangguyangan kebo geuningan ieu mah. Pangguyangan kebo kumari geus kieu. Ki Darma bari culak cileuk. Tuluy mehna makasakeun cengkat ti heula lalaunan. Hayu Palabe, ayeuna mah da geus di sisi lembur. Geus di sisi lembur. Tapi kuring rek neangan tampian heula yeuh. Rek mersian beungeut. Duh, mertela ngembang boled. Tai kebo Palabe deuh meuni bau kieu yeuh jaba alah aya anu asup kana liang ceuli yeuh. Ki Darma nyusutan ceulina. Red panuna ngareret kabelah kenca berkah didinya aya balong. Di hareupna aya tampian. Caina kadenge ngocor ninggang kana cai balong. Gede ngagolontor. Atuh geus kitu mah manehna buru-buru lempang kadinya. Tapi karek oge rek ngalengkah na atuh kudawat sukuna ti kudawat kana suku Palabe nu harita masih ngalempreh keneh can hudang-hudang. Atuh blak geblug gebrus awak Ki Darma teh labuh deui. Beungeutna mubus kana urut pangguyangan munding anu tadi. Beungeutna meuni pinuh ku leutak jeung tai munding minuhan sakujur awak jeung sirahna meuni lamokot. Darma. Oh, teu naon? Cek Palabe tuluy cengkat leungeun ngarawel regang awi anu aya di gigireun manehna. Tuluy diasongkeun regang awi teh kanu keur kokosehan dina pangguyangan kebo. Tah sok muntang ka dinya tah. Duh Palabe. Palabe. Be. 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 Ki Darma can bisa hojah ngan karak ngangkat sirahna wungkul da eungap meureun. Be. Be. Maksudna mah rek minta tulung ka Palabe ngan sungutna pinuh ku leutak. Manehna harita ngan saukur bisa beberelean nyalukan Palabe jiga embe. Leungeun Ki Darma muntang kana regang awi tuluy cengkat lalaunan. Atuh geus kitu mah duaan gura-giru ka sisi balong nu nyampak aya tampian teh berus marandi jeung mersian awakna kokosok semurusuh. Buk dicumplang beungeut dikosokan, baju calana dikosokan, pokona mah kabeh dikosokan tapi kabersih. Sanggeus rengse rap-rap papakean tuluy laleumpang deui bari eueuh nu ngaramong sakemet-kemet acan duanana caricing.
Sanggeus anjog ka lembur eta nu duaan terus ngajogjog ka imah maparaji. Disangan ku batre nu disorotkeun ku Ki Darma, barasat cahyana babarasatan. Nyangan jalan desa. Kayaan lembur geus rahe sombrek, nu maturan teh ngan saukur sora jangkrik jeung sora cisir dina rungkun eurih. Heuleut sawatara waktu ti harita Palabe jeung Ki Darma geus nepi ka pakarangan imah Majuha. Palabe jeung Ki Darma teu buru-buru ka katrok, henteu buru-buru ka katrok, tapi malah ngalungsar di pakarangan, ngagoler dina jukut bari ngap-ngapan. Duanana nangkarak bengkang, capek kareureunnakeun bari haheho, dadana karasa eungap. Katenjo di langit bentang pating karicep jeung balabaturna, kawas anu milu nyeungsirikeun ka polah maranehanana duaan anu barorangan, awak leuleus taya tangan pangawasa. Tapi lila-lila mah akhirna tenaga teh karasa ngarumpul deui. Barang mireungeuh aya nu mijil ti jero imah ka tembong nini-nini di samping jangkung, leungeun katuhuna nyakalan colen, sidik pisan leumpang muru ka maranehanana. Nasaha eta teh kunaon ngalungsar di dinya? Ceuk Majuha. Lampu colen dideketkeun ku Majuha kanu duaan bari nyidik-nyidik beungeutna. Ieu mah Palabenya. Duh, meni kaleresan mah. Pugu abdi teh bari nepangan emak. Tembal Palabe sanggeus sidik ka eta awewe. Kutansu jang hayu atuh ka imah heula. Majuha giat ngaku. Atuh tuluy namah nu duaan carengkat nuturkeun ka imahna. Sanggeus asup gek dari kojengkang Majuha asup ka pawon, tapi trila geus bijil deui bari mawa cai nginum keur nyuguhan semahna. Sok diraleut Sujang. Aya naon ieu teh meni katingali naran cucut kitu. Nah hujan. Da sana geus raat hujan mah teh sore keneh oge. Palabe jeung Ki Darma teu buru-buru ngajawab. Maranehanana geuwat nyicikeun kendi kana gelas batok, regot-regot ngararinum, bangun anu hanaang pisan. Samalah Ki Darma mah nepi ka beak 2 gelas. Oh nyaeta mah. Oh. Di jalan teh loba gangguan. Gangguan kumaha? Jang lebe. Tanya Majuha, dadak-dak ku Palabe diceritakeun. Tah kitu. Nu matok barasih oge ieu teh. Tadi bebersih heula di tampian sisi balong. Aya ku aya wae. Nanahaun atuh make motong jalan ka Palebah dinya sagala. Ya Sujang, kapanan di dinya teh katelah natali alas eta teh. Sayang jurig deuleu. Oh nyaeta tadi nama meh tereh da karunya ka anak tua kampung. Bisi teu katulungan rek lahiran. Tua kampung Cimuntur, Bah Solihin teh kitu. Tah eta nya. Nyi Epon anakna geus bulan alaun. Nya apal mah oge. Da baheulana indungna ngalahirkeun oge ku emak. Hayu atuh, bisi kaburu peuting jeung karunya deui bisi kaburu brol. Mangga mak. Tembal Palabe. Geus rengse cacarita tiluanana leumpang ngajogjog lembur Cimuntur bangun rusuh. Barasat lampu senter ngabarasat nyangan jalan satapak. Sora suku peting gareblig ditemak ku sora jangkrik jeung cari cangkas dina rungkun saliara. Bulan nu bijilna samalangsa sabab nembonganana dina peuting pananggalan, kaciri katutup meusan ku mega nu pating kalayang di luhur langit. Cungungung sora anjing babaung, tapi hate Palabe jeung Ki Darma ayeuna mah karasa teger sanajan lewat ka Palebah dinya deui oge pedah leumpang di baturan ku Majuha. Sasat kolot nu lagok tapak genteng kadek teh malah basa ngaliwatan tangkal caringin nu anggar bau acung oge teu kunaon-naon. Kira pukul 12:30 peuting tiluanana geus anjog ka hareup imah Abah Solihin. Nam we heula.
Heula Kumaha mak? mama teu kuat hayang ki heula. Cek Majuha bade ngaleos ka pipir imah Abah Solihin muru ka pancuran. Palebe jeung Ki Darma anu geus teu sabar hayang geura nemponye epon gagancangan asup ka imah. Barang sup sajongjongan mah duadana arolohok cara langap. Nenjo Abah Solihin jeung pamajikanana Katut Jang Suha keur ngaririung nyepon anu keur ngaeong-eong orok nu geus lahiran kalayan salamet. Orok nu geus lahir teh ngahenen we dina pangkuan indungna. Salila torojol Majuha datang geus di pancuran. Tah, alhamdulillah geuning geus lahiran Nyai. Cek Majuha nu karakol geus ditampian. Nya mak, sabot palebe jeung Ki Darma nyusulan emak. Yo, si Nyai ngalahirkeun alhamdulillah lancar. Ngan tali ari-arina acan diteuk-teuk. Sabisa-bisa we kuring meroseana teh. Bade jeung gempeur mak. Tembal indung nyepon kalayan daria. Hai syukur. Keun nyepon mah ku emak diurus tong salempang. Tembal Majuha bade tuluy ngurus jeung ngarawatan nyepon anu anyar lahiran. Mitra kaum dangu orokna teh awewe Jang Suha Bungah nu taya hinggana. Pengalaman mimiti jadi bapa ti anak anu munggaran beungeutna bengras marahmai kitu deui Abah Solihin nu jadi akina. Awak nyepon oge geus tarateul deui nu barentolna geus leungit tina awakna. Wanci janari gede tetangga pating torojol ka imah rek nempo anu kakadak lahiran atuh kaayaan teh jadi haneuteun. Dina golodog nyampak palebe jeung Ki Darma anu keur cacarita bari pepetak awaga rembur ngeunaan pangalamanana anu tadi. Di tepas imah nyampak nu keur ngariung-riung orok bari ngarobolkeun perkara sejen. Waktu nyerelek kabeurangnakeun hayam jago raong kongkorongok patembalan jeung balabaturna mapag pajar hibar di tebeh wetan. Nyingrai kena langse peuting berai-berai beki cang jang-jang peuting geus leungit ku balebat manuk seran recet di serada hayam jago raong patembalan geus kitu mah sadarea tetangga-tetangga nu bieu nong orok teh marulang. Mitra kaum dangu wanci pecat sawad. Di luhur panon poe bengras pikawaseun. Langit lenglang taya aling-aling manuk recet ngabagiakeun sang surya. Dina kaayaan kitu urang lembur simuntur geus arindit ka tempat gawena sewang-sewangan aya nu ka sawah ka kebon jeung sajabana. Di imah Bah Solihin nyampak maana nyaeta indungna nyepon teh keur napian beas di pawon. Ari paraji mah geus mulang bieu dianterkeun ku pamuda lembur. Katempo harita Abah Solihin geus saged rek ka sawah. Make dudukuy warna hideung, baju kampret hideung, na cangkeng nyoren bedog pendek. Ari nyepon nyampak keur nyusuan anakna bari deong-eong dibaturan ku salakina. Sasat anak munggaran meujeunna pinuh ku kameumeut bungah liwati saking. Nyai, Akang Bunga ka Cidayu ayeuna urang geus boga anak. Awewe lucu geulis ngalaka indungna. Ceuk Jang Suha muka carita. Nyaeta tukang, ayeuna mah Akang teh geus jadi bapa. Tembal nyepon bari neuteup ka orok. Kumaha cek Abah perkawis namina teh? Aduh ka tukang. Hah? Duka. Da saur Abah mah kumaha Akang we cenah anu jadi bapana. Rek dingaranana naon oge nu penting mah budak sehat jeung salamet. Oh kitu. Nya. Ya alhamdulillah atuh hari kitu mah. Kumaha tuh urang namian Jaroh we nya. Ali mah tukang Jaroh mah kapanana asa mirip jeung ngaran anak Kang Suta Siti Jaroh. Cek nyepon. Anakna Suta oge nya nu jadi lanceukna Jang Suha sarua ngaranna Jaroh. Nya. Kieu we ye. Kumaha mun keukeu we nya? Tanya Kang. Kumaha? Nya keukeu we. Mendingan keukeu tapi papanjangna naon nya? Kek.
Tembal Jang Suha bari ngahulang. Kekerewet. Ih, ari si Akang. Manya kekerewet. Keke Surya Ningsih atuh. Tah, nyatu Kang kuring panuju. Jang Suha. Telila si Abah gegeroan. Kulan bah. Keun we poe ieu mah tungguan si Nyai karunya. Abah rek ka sawah heula rek menerkeun galengan anu bocor. Kamari basa hujan badag walungan Citanduy cah nepi ka sawah cenah. Keranteng ngarobrol kageruahkeun ku sora Abah Solihin di pakarangan imahna. Leungeun katuhuna geus nya kalau pacul. Mangga Abah, mangga. Tembal Jang Suha kami tohana bari nolol tina jendela kamar. Atuh geus kitu mah Abah Solihin lempang maju ngaler. Pacul ditanggung dina tak-takna, beras ka jalan gede tuluy mengkol ka katuhu, blus asup ka gang heureut, tidinya mah mapaya jalan satapak anu mudun, ngajugjug ka sawahna nu aya di sisi walungan Citanduy. Lembur simuntur nu majar tadi halodo teh teu ku hanteu wanci mancaran keneh oge panon poe geus surem kapiningan ku mega nu ngayang di luhur langit nu bekelila bagi kandal nu akhirna sang surya teuleum dina gulungan mega atureup jadi iuh angin ngagelebug tarik nebakana tatangkalan ting pelenud jigarek peunggas kalakaina rabang haliber dan garing meruragan manuk-manuk ting kalayang kawas anu sawan malah aya nu notog-notogkeun maneh terus mubus kanu buni sieun kapangpengkeun ku angin anu sakitu tarikna sorana mutus seah ngaguruh awor handaruan mata keung jeung mata paur. Makna bukakeun panto ye. Telila aya sora si Abah ngageduran panto. Kulutrak panto tukang dibukakeun. Kahujanan Abah. Kumaha galengan teh geus beres. Alah boro-boro. Karek beres saware oge tuluy hujan angin. Manis seah meuni paur. Coba guludug pating jeleger. Paur aya gelap saleser kumaha mun Abah kabentar gelap. Tembal si Abah ka pamajikanana bari nunda pacul di gigir hau. Alah. Ari ngomong teh sok lalawora. Manah nempas. Kumaha si Nyai geus meusan. Berkah Abahna. Malah mah tadina. Tadi mah geus bisa cengkat. Keur sare meureun ayeuna mah. Tong wakasina lelempangan heula bisi karugrag. Nu alus mah dibere lauk boncel geura meh tereh cager. Kapanan alus cenah maluk boncel teh pikeun nu geus ngajuru mah. Haye nya asa diingetan. Jang Suha. Ambu anah nyalukan minantuna bari tuluy cengkat muru ka tepas imah. Kulan mak, mon, aya naon? Si Nyai berean lauk boncel geura. Meh tereh jag-jag deui. Da ukur make sambal peupeuh mah moal ieu cukup. Oh kitu. Nya kudu ngalah heula panginten mak. Kewe biasana maju ka wengi ari nguseup lauk boncel mah. Aya mah hujan keneh kapan eta laukna sok liar wanci peuting. Jaba hujan deui teh. Jang. Kayak dibaturan ku si Abah tuh. Ke jeung Abah ke. Sekalian rek mariksa galengan deui sugan raat ke. Da tadi can kaburu ditempo kabeh kaburu hujan. Mangga Abah mangga. Cek Jang Suha bade ngaleos ka kamar deui rek nempo orok. Nyampak ka kamar nyepon keur tibra sare capek jeung lungse tur masih keneh can pati jag-jag. Ari orok mah nyaring matana kucap kiceup pikalucueun. Regayang ku Jang Suha dipangku bari deong-eong. Es nang ning nang euy es anak Abah euy ba ning euy.
Mitra kaum dangu teka rasa waktu nyerelek maju kasarepna. Ari hujan mah geus rat wanci tunggang gunung oge. Harita jangjang peuting lalaunan ngalingkup moekan alam dunia di palebah dinya. Sora tonggeret geus kaganti ku sora jangkrik ditema ku sora cihcir jeung bewok di kebon saga. Bada magrib jang suha katut bah Solihin geus tatan-tatan rek nguseup di walungan Citanduy jejer jeung eupan geus disiapkeun. Oh, nu alus mah make kalapa sawit jang nguseup boncel mah. Abah Solihin bari ngalinting daun kawung nu geus dipinuhan ku bako tuluy disunut pelenyun udud. Kuyo ge saya Abah. Tembal jang suha bari nembongkeun eupan cacing meunang ngala samemeh magrib. Hayu atuh. Abah ngajak Indit. Sanggeus bebeja kanu di imah bal arindit duaan. Ngajugjug ka walungan, lempang maju ngaler. Jejer jeung eupan dibawa dijingjing ku jang suha. Dina cangkengna ngantel korang nu rada gede. Tas nu eusina bebekelan diselendangkeun dina awakna. Samemeh ka sisi walungan Abah Solihin katut jang suha ka sawah heula nempo galengan anu bocor teh. Atuh geus menerkeun galengan mah duanana nuluykeun deui lalampahanana. Serog we ka sisi walungan. Panon melong kana cai gek dari uk dina batu. Kumaha bah jampe nguseup teh bah. Ceuk jang suha cecarita nyingraikeun ka simpe peuting dina mangsa harita. Bah Solihin samemeh ngajawab ngageser diukna ngadeukeutan rungkun salajori. Didinya caina rada ngajumblang jiga leuwih teh nyeot teuing. Bari masangkeun tali kenur kana jejer waregu galantang ngucapkeun jampe nguseup. Nini pangdarat, aki pangdarat, mentah hanyir. Ceh. Cenah bari pepeta leungeun katuhuna dikepeulkeun tuluy ditiup geus kitu mah cuih cenah ditiupkeun semungabura kana eupana. Tah eta mun meunang cacapkeun deui jampe eta. Geus kitu mah kali asupkeun laukna kana korang. Eta mun meunangnya bah. Oh, ari can meunang mah ulah waka. Tuh, ayaan umpamana eupan geus dihakan ku lauk, tarik, cokot, lalaunan. Bari cacapkeun deui. Nini pangdarat, aki pangdarat, mentah hanyir. Cueh. Kumaha sing jelas. Kumaha Abah lalaunan atuh tong gancang teuing. Geus atuh ke cidu Abah meureun morot ti dieu tah. Tembal Bah Solihin bari nunjuk kana huntuna anu pongah alias ompong di tengah. Nini darat aki darat kumaha Bah? Nini pangdarat, aki pangdarat, mentah hanyir. Eta jang jawukan kolot baheula jang bari ngalalauk. Atuh mun teu meunang mah moal. Mahnya teu meunang hiji-hiji acan mah. Aya sok aya we teu meunang pana Bah. Cek jang suha tuluy nama useup dieupanan ku cacing kalung lung dialungkeun. Si Abah diuk andep perak dina jukut. Jang suha diuk naluhur batu. Angin peuting ngahiliwir nyak sraktis ngusapan tonggong maranehanana duaan. Ngeunah karasana. Mata dipake manco kana tungtung jejer, manco kana kenur, mata manco kana kukumbul, sakapeung panon lalajo budah cai nu silih udag, sakapeung panon lalajo cumplung kalapa anu palid, sakapeung panon lalajo tungtung daun nu kaoyageun angin. Ngaja harita teh mawa senter sadua-dua. Pikiranana muser hayang menang lauk gede. Na atuh mitra bari jeung teu kanyahoan ku nuduaan. Anak kolebat weh aya nu ngolebat di girang walungan ngageleuyeung eta jirim ngageleuyeung ka darat. Kaya bag hibar kaluhur kawas kuntilanak terus enteup dina tangkal binglu gek diuk dina dahan nu pangluhurna sukuna ucang-ucangan ka handap panonna anu pikasieun melong kanu keur anteng useup. Waktos mitra kabujang seep cak urang tenden heula di handeuleum hieum
gesan sampuraneun cag urang tunda di Hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka gunung ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.